Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi anu mikaresep kana dongeng-dongeng Sunda, aturan wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadengukeun hanca carios anu katunda dinten kamari. Nyaita carios nyambung anu judulna Maung Campa. Ngatanapi harimau campa nami asli. Kalian dina dinten ieu teh nincak di bagian kedua. Kalian ieu carita nyandak tina kejadian-kejadian nyata anu kaalaman mangsa di tahun 70-an. Kinten-kinten harita saking tahun 70 genep dugi ka tahun 78. Janten naon nu kajadian dina ieu carita mangrupikeun kejadian nyata. Namun parantos di papaesnya kurupi-rupi carita-carita sambung sareng kecap-kecap panganteur. Mugi we tiasa ngajanten hiburan, tiasa ngajantenkeun pangbeberah kanggo sakur anu ngadangukeunana. Kalian mugia para wargi salawasna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir sehat batin, bari patepang sareng kabagjan utan rates uangana. Mangga para wargi ieu carita urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun. Pun awitu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Lakadalah aya jalma pinang anyar pinanggih rek sosoroh kojor andika teh Datuk Salamuddin ngarenjag saboga karaeun aya jalma nu wani adu harupan jeung manehna bari ieu jalma teh anyar pinanggih paeh jeung hirup lain urusan andika tapi pangarsana pangeran Wisnu kamandaka teuneng dudung manehna geus sayaga rek bebela ka rombongan urang Sunda nu aya di eta bedeng. Urang ajar budak Moraedan, aing oge apal ari paeh teh urusan pangeran. Ngan aing sanggup mahen sia. Datuk Salamuddin asa dicogado ku budak satepak, nafsuna ngadak muntab. Oh baru tingan buktikeun omongan andika teh bener bisa mahen gula. Wisnu ka manaka mesem sabab manehna geus biseun ngabade kana kabisan eta jalma sanajan barangasan tapi ketempona lain jawara. Aing teu boga urusan jeung sia, urusan aing mah jeung si asmara saparakanca. Sia montong pipilueun. Datuk Salamuddin ngadada kahudang rasa was-wasna sabab nempo Wisnu kamandaka sakitu teneungna taya riuk-riuk kana boga kasieun. Ti semet ayeuna kasalmata urang Sunda anu aya di dieu tanggung jawab kula. Jadi lamun rek ngarogah ka Kang Asmara saparakanca andika kudu adu hareupan heula jeung kula. Wisnu kamandaka dantes satungtung manehna masih hirup moal anu bisa nyelakakeun rombongan lanceukna. Dasar belegog dibere salamet kami dipicilakaun.
sakumaha gagahna sia moal bisa ngalawan rombongan aing anu jumlahna 4 urang. Datuk Salamuddin jumawa can apaleun kana ketakna Wisnu Kamandaka. Disangka ku manehna mah ieu budak ngora teh ukur jalma nu gede kawani. Ukur 4 urang mah cetek Datuk Salamuddin. Wisnu Kamandaka mah panas Datuk Salamuddin ngarah ka hudang amarahna. Mun geus kitu sagalana bisa. Mun geus kitu sagala kabisana bakal ngawur. Bangsat sia ngapremeh ka aing koroyok barudak. Datuk Salamuddin ka hudang ngamarahna. Manehna langsung marentah anak buahna sangkan ngeroyok Wisnu Kamandaka. Para anak buah Datuk Salamuddin sanggeus meunang parentah ti gedugna langsung narajang Wisnu Kamandaka. Tilu bedog butbet muru awak Wisnu Kamandaka ti unggal arah. Tapi Wisnu Kamandaka dikoryok teh kalah ka mesem, laju awakna jumorela tina ilmu kidang kancana. Ngajadikeun sakabeh panarajang musuhna tai anu keuna kana awakna. Kurang ajar, modal sia. Salah seorang pangoroyok Wisnu anu boga pangawakan besekel ngabentak peri ngagajleng. Padugna nyewu rek naroh sekira Wisnu Kamandaka. Hai Tapi Wisnu Kamandaka lain kakar hari tak menang paranajang samodel kitu. Sabab di lembur nama Wisnu Kamandaka teh jadugna para jawara. Urusan gelut mah geus jadi pagaweanana. Harita oge siga anu babarin pisan. Sakilat Wisnu Kamandaka dari suku kencana kagigir. Laju awakna ngagilek katuhu ngipisan. Plos badogan ngolebat murus sirahna ukur nyabet angin. Gedina kayan musuhna ti tolonjong akibat deungiteun kaseimbangan sakilat Wisnu Kamandaka ngudak ngagunakeun jurus tajongan Hokmojin. Bak aduh anu rek narok sirah Wisnu ngagoak tarik. Iga burungna kebeunangan ku tajongan Wisnu Kamandaka. Karasaeun ku manehna iga nalir anu ditotog halu. Laju bapoyong kodanan ke nyeri. Saterusna karasaeun ku manehna iga nalir anu ditotog halu. Laju bapoyong kodanan ke nyeri. Saterusna namru nimbana mah. Ambakana nareng hapranjuk bakat keungap. Urang ajar, yeuh rasakeun dog aing. Nempo baladna rubuh dina sageprakan, sakilat anu jangkung begang nerajang. Pedogna kumo lebat rek nigas beheung Wisnu. Haid nempo bedog nyowuk rek nigas beheungna. Gentak Wisnu Kamandaka ngareundekna jurus tarate katiup angin. Pos bedog si jangkung begang teh ukur kumalayang luhureun sirahna. Ciat Wisnu Kamandaka ngabentak sakilat sukatuhna ditemprangkeun kana suku musuhna. Atuh tetap pasini deui awak nu jangkung begang teh langsung ngagaleong siga tangkal rek rungkad. Aduh, si jangkung begang ngagoak deuas jeung nyeri. Sabab teu nyangkaeun bakal aya panerjang serupa kitu. Awakna langsung titoto lonjong. Cia!
ciat Wisnu Kamandaka nyusul tepusina jurus kunyuk ngarawel buah kepi gelang musuhna dirawel sanggeus kakepeul leungeun musuhna dipurulitkeun kan langsung dipapag ku tuurna krak tobat ti jangkung begang kuak tarik leungeunna ngaplek tina palebasikuna laju lumpat ngajohan pakalangan bari teureun-eureun gegerung nahan ka nyeri. Bangsat budak bau jaringau ciat nempodo urang baladabrak larubuh anak buah Datuk Salamuddin anu saurang deui nyuruntul rek ngublas beuteung Wisnu Kamandaka tapi ngan sakilat Wisnu ngagunakeun jurus malipir pasir awakna ngagila ka kenca bari narik suku katuhuna semuka luar plos baru kena nyewuk rek nubes beteungna bupur ngahakan angin sanggeus kitu perep kencana langsung nyeleber ngarahi burung musuhna bak aduh tobat anu rek nubes beteung Wisnu langsung ngagoak iga burungna kabeunangan ku perep Wisnu awakna langsung moyongkot bakat ku nyeri jeung seueul ciat Wisnu tengantep sakilat nyusul tepus ku tajongan suku katuhuna ngarah kana palangkakan musuhna aduh ieu anak buah Datuk Salamuddin ngoceak deui leuwih tarik laju awakna ngagedebut ni bandemah saterusna kekesodan ngajuhan pakalangan bari teureun-eureun humargung. Para jawara kagok jungra kabur meh kula kahuda ngamarah kalayan belah kumawani deui ngaganggu urang Sunda Wisnu Kamandaka nitah kabur ka para musuhna bari ngancam-ngancam sangkan ulah kumawani deui ngaganggu ka rombongan danceukna bangsat urang ajar montong bunga heula budak edan rasakeun heula walesti aing ciat Datuk Salamuddin murka omong-omongan Wisnu Kamandaka sasat ngahina ka manehna sakilat awakna jumorelat pada nyebetkeun bedogna tujuanna rek ngabeset dada Wisnu Kamandaka hai lakadalah nempo bedog nyewuk sak itu cepetna Wisnu langsung jingkrak ka tukang dina gerakan jurus dewa monyet. Paos budak Datuk Salamuddin ugurnya betangin. Celek Wisnu Kamandaka napak deui lemah. Urang ajar. Sia emang rancing sih nolin jurus, tapi siapa sih modar ku bedog aing. Ciat Datuk Salamuddin nafsuna beuki ngagugudug bedogna ku molebat deui di rek nampol sirah Wisnu Kamandaka haid Wisnu Kamandaka teu galidur memeh bedog Datuk Salamuddin nepi ka manehna
sakilat Wisnu Kamandaka nggunakeun jurus malipir pasir. Awakna ngoreleng ka tokangan Datuk Salamuddin. Akibatna bedog Datuk Salamuddin nyamos teu bebeunangan. Ciat Wisnu Kamandaka nu geus ditokangan Datuk Salamuddin langsung ngajejek tonggong Datuk Salamuddin. Teu bisa disingkahan suku katuhu Kamandaka ngajebrod kana tonggong Datuk Salamuddin. Aduh. Datuk Salamuddin ngagerung laju awakna ditolonjong ka hareup. Bro, awak Datuk Salamuddin langsung nyuksur kana lemah. Beungeut ngagasur kana taneuh garing. Tapi buru-buru manehna hudang deui. Sanggeus hudang langsung gegibrig. Ti ditu mah ngeleungitkeun ka nyeri. Bangsat kurang ajar dicajag syaku aing. Datuk Salamuddin lain nyadar kana kaayaan tapi malah beki ka hudang amarahna. Manehna langsung pasang di kuda-kuda bedogna diabarina dengan katuhuna matana mencorong seukeut huntuna kekerot beungeutna bareugeut lir besi atah beuleum bakat kunahan amarah. Tapi basa Datuk Salamuddin keur sae garek narajang deui ka Wisnu Kamandaka. Dina rungkuan teu jauh ti tempat manehna tarung. Ujug-ujug ayeuna ngagorobas bari ngaluarkeun sorak ngagaur handaruan. Datuk Salamuddin langsung ngalih ka lebah datangna sorak. Ari breh geuning maung lodaya. Lakadalah. Datuk Salamuddin luncat ke tukang beri ngaguak bangun kaget. Beungeutna ngadedak pias. Sabab maung teh siga nu rek ngarontok ka manehna. Kokodo mangan beuki ngadeuketan. Maung lodaya. Kabur barudak. Datuk Salamuddin leungit ka garanganana. Awakna langsung ngagajleng ngurusi si walungan tabir. Atuh anak buahna oge ting korejat laju pada kabur nuturkeun gedugna. Saterusna rurusuhan ngadayung parahu muru ka hilir. Nempor rombongan Datuk Salamuddin pada kabur, maung lodaya ngagaur tarik sababaraha kali. Saterusna ngalih ka palebah Wisnu Kamandaka. Sanggeus kitu awakna langsung ngagajleng deui kana rungkun. Laju ngiles dina beleg-begna leuweung geledegan anu keur poek mongkleng. Sanggeus para jawaran ngacorang ka bedeng pada bubar katawuran, jalma-jalma nu jero bedeng pada kaluar. Kabehanana nyamperkeun Wisnu Kamandaka. Maranehna kacida barungaheunana nempor engkak paripolah Wisnu Kamandaka dina nyang hareupan para jawara jahat. Matak helok ka sakurana nempok. Sakabeh rombongan jawara ulan tabir pada cidra bari Wisnu mah teu cecel teu bocel. Kang Wisnu teu nyangka ku katiasa salira
ngan sagebragan rombongan jalma redan teh teu mangga pulia. Si Kosim kapi adina Wisnu langsung riweuh ku caritaan anu ngandung kareueus. Pun para wargi rupina ceros nyambung anu judulna Maung Campak bagian kedua dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing kata nepi pageto menawi urang diparang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Popor sapanon jarang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan kelepatan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugumakeun atanapi selepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng gantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.